Hing, mah aing jadi parusin deui rek COD kamari batal deui. Bisa digawekeun aing ku barudak ku bodak leutik nu kamari si Denis, Awang jeung si Eka nu leutik teh. Barudak teh digaradageun teh kolot. Itu orang ngeskeun pikiran ka mana ka saung. Kali itu ka sawi lah urang tugan ditu boga inspirasi motor urang rek jual wae lah. Nya, Teu kumaha alus nama ke orang di ditu bari ini. bari mahal lah. Mangku. Asih tegas ngomong lah. Kak Dara. Mang itu teh orang tagih hukum isina. Ayo yuk. Ayo capek-capek. Bolak-balik dia berkomusin tuh. Oh, betul. Juga si Andre tapi nama Lu juga si Andre nya. Si Andre numpan mundur. Rek. Kunaon mundur? Percuma maju ge ari jam tayang subscriber teu nambahan wae mah. Sudah heueuh nya. Oh, gitu. Sudah urang kikiwan teh capek percuma subscribe jam tayang teu naik mah. Oh kenaikan yang naon urang kikiwan. Heuh nya. Dia kenaikan pisan. Ayeuna urang rek maju apa mundur? Mending mundur we lah. Ayeuna mah mundur ulah maju. Percuma dah maju oge. Kagok aya kieu mah maju. Urang kudu berjuang semangat terus nya ayeuna mah maju we. Kagok ayeuna mah. Peraku perjuangan putus di tengah jalan. Ayo maju. Saya maju atuh, maju. Rek. Mundur geus urang maju ae kagok. Semangat. Oh, ayo ketang ayo maju. Ayo. Semangat kagok. Manya rek putus tengah jalan. Bang. Itu cigana barudak eta ngomongkeun tentang komisi ngumpul kitu. Bener ngomongin tentang komisi. Wah, jadi ya di jajanan teh. Bener itu orang. Hei, orangin tahu. Komisi jajan. Lumayan. Bener teh naon sih euy, mana teh ka mana? Nya tujuan pisan teh tadi. Ka mana coba? Teu ngarek ka mana. Tangis tah urang ngiuhan heula dinya heuh. Tujuan Nya. Carape. Emang rek ka mana nih tadina? Bing, sebenarnya teh naon sih maneh beungeutna si geno rarung sing kitu? Heun reo, urang teh geus di kamari teh rek COD motor aing teh Terus naon geura? Gagal batal di wae geus 2 kali urang teh. Gagal kunaon? Teu eta gara-gara bodak leutik eta. Urang teh niatna mah rek TTBT. Terus ituna ngajual, sakana itu rek TTBT cek budak leutik eta teh. Terus kamari pisan urang rek meuli motor digagalkeun dia teh ku bodak leutik eta. Bodak leutik saha emang nya? Eta nu sok ngagado-gadoin di Teteh tukang cantik. Oh, nu ngagodain teh cantik. Eta manggodain. Berarti maneh eleh ku udak leutik, ditipu ku udak leutik itu mah. Saya nu belegug teh maneh atau budak leutik? Maneh duaan. Ning aing. Kan maneh kunaon bisa katipu ku udak leutik itu sok. Heuh nya berarti aing bodoh. Maneh mah. Mun aya jelemana da di Goblok teh budak teh Goblok teh. Tah, eta Andrew udah ketik eta tah. Mana weh? Kade. Kade buruk kade. Buruk yang ditenggor ya. Buru. Nyumput ti tadi nuturkeun we Buruk kade maneh teh. Balandogan buruk kade. Budak teh bareng ngau pisan. Kade. Ngegronek mereka komisi. Heuy, komisi. Benar. Kade. Ada kita komisi teh ya. Komisi maraneh, hah? Kemarin sih ya, soe. Ieu bodak leutik ieu goblok Ada HP lain. Hah?
Motor bener. Oh, pode orang hampura motor. Motor lain. Dia yang ku sih iya. Goblok. Mana mah bodoh dia rek budak leutik. Udah, aing nge kamari geura rek code motor. Ayo cen arek ajual ya. TTBT yang trek TTBT. Sarap aing udah Keureun kemarin. Dagen wae. Diok. Ayo ngobrol. Ayo naon itu? Ayo. Ngobrol. Jadi kumaha we cari tanah bisa katipu kieu teh? Hah? Kumaha caritakeun teh mimiti urang yang nyaho. Itu dibobodok ku barudak leutik aing mah atuh. Kumaha buru? Mimitina. Tah, jadi kieu re ya. Kumaha? Taya geura udah ieu ya. Anu ngagagalkeun COD aing teh ya. Mimiti eta. Heeh, nu mimiti kieu. Aing TTBT ya. Neangan pangneangan tuh TBT. Siap nya aku aing rek dibere komisi dan nama mun jadi mah. Yap, bener Heeh. Ai itu mah ngajual, SD salah ngadengi. Nya itu mau ngajualin rek TTBT ngajual motor. Oh jadi sangka si teh TTBT jadi gue beja ke mana? Heeh. Ya nu bogana rek ngejual. Aing geus atoh mah motorna alus motorna mulus keneh. Geus kajual acan motorna. Heuh teuing ka motorna teh geus kajual teuing acan. Kumaha sih cenah? Si kan ngomongna TTBT kunaon yang anu ngajual? Gampang. Semah yangna komisi we jeung komisi. Terus kamari nu kadua kan ditawari we motor nu eta teh. Kuanya coba deui. Iya biang kerok deui wae teh budak. Si iya dewa. Anjing poles lah. Kela. Kumaha urusana ieu teh? Urusan naon? Foto ieu beunang kana sira urang. Nya eta mah DL berita lu. Da, bangsa tadi cetak-cetak wae tuh. Ya kan bakat urang ka salah ka maneh. Aral teh ka maneh rek COD motor geus 2 kali batal wae. Sabra kali? 2 kali pan gagal ku maneh. Gara-gara Tah jelema ieu. Nah, nu kadua maling codean. Kan gagal ya wae urang rek meuli motor. Kumaha budak leutik menan. Tipu budak leutik. Mana tuh aku bisina ieu teh? we mana komisi-komisi. Ya, mana yang mau komisi? Yang Pangjualkeun motor urang. Di Sok mana, sa. Hah? di mana teh? Geus pokona mah aya motor mah alus, keren. Di Indonesia ngan hiji urang unggul bogana. Hargana rek sabaraha? Mun di urang 25 juta bae. Ke kemana jual 30 juta, kemana 5 juta. Komisi menang di urang ke mana duit batin menang. Asal kajual we bener. Tong jiga kamari gagal deui teu balik. Oke. Ma, rek. Arek sok. Sok paing samun teu bener ningali. Tinggal ikan lain ya. Beuh nyanggeus njuk buru. Ayeuna urang tangan rek meuli motorna buru. Motorna buru Betul. Udah. Sok. Jik, itu balik. Yes. Ang motornya halus gitu. Teuing. Sampai ke harga 25 juta jeung 30 juta gitu. Ah, tenang weh, hargana mah oke, anu penting aya komisina gede. Bener, jajan gede, komisi gede. Ah, dah hutik mah jajan wae nyahuna. Ayo. We, motor nu mana sih mun pika 30 juta gitu? Eta ge. Motor anu 35 motor Supra teh nih. Ke Thailand. Ke Thailand dah lain sih. Supra Thailand. Moal anu boga pan Subang mah tuh. Emang ada Kitu. payung. Ayo urang tipu deui bodak leutik. Cuman mana ini ternyata geus nipu aing. Oh, orang ngerian dia. Tapi mun payu kumaha tah? Ya syukur. Nyamun payu syukur, teu payu kajen, paling bodak leutik alera. Pokoknya orang dengar Gampang ngopi. Siap gitu mah tuh. Ya geus, ayeuna ka mana tuh? Oh teuing orangnya kayak mah mana weh, orang penasaran motornya mana sih 30 juta Supra teh ya. Nya geus saya tuh. Mang yang sok nyalo motor teh. Nya jeung aya naon? Nis, pas-pasan nis. Ieu aya motor nu rek dijual. Motor naon jeung sabaraha hargana? 30 juta. Motor naon teh aya? Geus tenang we, Mang. Alus motor mah lah. Ah, tenang. Bener nya. Tong Bener. bohong ya. Bener, Mang. Nah, siapa tuh kitu mah di dagoan nya? Nya, Alah. buruk. Kan tuh jadikeun urang hayang buburu ngasaan komisi hayang jajan.
Gampang komisi mah, aya. Nu penting mah jadi motorna. Ayo, betul. Ayo, tuh Mang. Eta orang tinggal Siap. motorna, Mang. Jang. Kadila. Ayo ta motor kita bisa kurang. Ah, tenang, Mang. Dikurangan gampang jenis mah. Yang penting jadi komisi aya. Gampang, nyangis benernya tong bohong si aya. Heeh, tenang, sok. Siap, nyangis sok. Tidak goan ya. Ya, ayo. Siap. Anjing gak lama itu motor teh moge halus. Tiga nama lamun ti barudak ieu urang beli 25 juta. Ku urang dijual 30 juta. Gantongan 5 juta. Alah bisa kerjaan bro. Asika. Oh, pas-pasan dong deh, ayah Mang Aris. Panggil yuk. Mang. Tadi, Mang. Ada, Mang. Naon ngageron naon. Mang, tahu orang mah. Ada balik bising pi masalahan yang kita mah. Gerowan tapi balik budak teh. Balik goy. Ya, letik. Enan. Ayeuna mana yang geron? Ayah ngerek meuli motor teh jadi. Oh, jadi ambil motor teh. Balik omongan juga kamari teu. Ah, benar, tenang we, gampang. Wah, syak kade teu balik di warek code motor teh. Itu na anu hayangan cenah. Aing sa. Jadi. Yo, aing sa mun teu balik digantung wae sa tanggal toge. Besok bae teh sieun tanggal toge mah. Tanggal cikura tuh kurang digantungan ke baik tuh. Geus jadi hayu. Mana jalan mana? Mana jalan mana? Anu sih teh. Naon sih nya deui. Kang Sawo lain. Lain. Kang Bawan. Lain tukang ieu. Naon calo. Nah, eta calo. Oh, calo naon emane? Pokoknya mah calo da geus aya ngadaguan di ditu. Pokona mah. Saya orang ka jalan mana? Ayo. Ah, pasan ieu, pasan. Mana Iya. iya? Ieu teh nu rek ngajual motor. Sok Saya itu. rek meuli motor. Ayo tuh, orang langsung cek ke lokasinya yuk. Ayo. Iya, motornya ya. Mana? Coba iya. Oh, bener jika nate ya motor moge ya. Nyoho atuh. Segera cing buka. Oh, coba ya, tetep sayang. Halus pokoknya. Nah, Aduh, Kang, ieu mah lain moge ieu mah aki-aki atuh. Aing mah gagal deh Ma, arek Aduh, teu waras boy di dinya mah ngajual motor kieu 30 juta. nyapan ngaran teu payah. Kita ganti nya Aduh, eta nanaonan deui. Variasina, variasi. Variasi ya. Iya, mah aya di Indonesia duit cuma beli unggul boga. Atuh motor kieu 30 juta. Aduh, aki-aki ge bisa kabeuli 500.000 mah atuh. Atuh kan abi mah ngarah teu kajual. Aing mah Dik mah. Hah? Ieu naon Oh iya, kapal. Jadi mun aya jelema nu rek ngabegal ka setrum langsung ieu. Geus teu aya bae lah. kumaha jang ngajual motor teh. Teuing. Aing mah gagal wae. Itu tuh. Sugan teh bener moge. Aduh. Kumaha tuh ya? Aing mah teu waras ngajual motor teh. Jero nu penting mah aing nipu barudak leutik aing mah. Nyawa motor kieu. Bener we mah tinggal ledug we. Paingan we ditipuan ku budak leutik teh. Motor kieu patut dijual mah papikiran masih. Ini naon coba ieu? Ya. Ieu panahan jok metong ieu. Terus ieu naon variasi? Variasi eta knalpot metong ganeng. Aya karbuna transparan we. Transparan, hanya orang-orang yang beriman yang bisa melihatnya. Ting ngisi bensin teh di dieu nya nyalangap Oh, di dinya bener. Halus bener 20 juta digeledug dasar. Iya kumaha komisina teh jadi deui geus menang calo ieu teh. Puy maneh. Emane komisi bunga dah. Mantap orang sekali ewang nipu kamarane. Ulah meneh wae nipu ka urang teh. Geus aja ge balik-balik itu balik ah. Itu. Rek.
Kunaon mundur? Percuma maju ge, ari subscriber na angger wae mah. Gitu. Oh. Tidak dulunya.